Dipangna akang dekasawarga teh wayahna ku kesana, wayahna ku capena, wayahna ku purihna. Mancing inget setiap jalma menang purih burahna bakal gede, setiap kurang sabar engkena ge bakal subur. Subur teh kiper Persib lain subur kudu bisa ngabedakeun O jeung U. Eta paling maksudna di kasawarga teh deuk naon? Ieu sabenerna. Pangna urang di kasawarga teh, urang teh kudu nganyahokeun heula. Anu jadi udagan kaula teh jeung mararane nyaeta kudu nyaho heula boh sawarga, boh kawasandra di muka anu dipake panyingsieunan ku dewa jeung pangbibita ku dewa. Ulah cenah jeung beja eta teh bisi urang katipu, bisi urang kalarung. Ai kalarungna kumaha? Oh, dari urang nyaritakeun sawarga, nyaritakeun kawasandra di muka bari jeung canyaho. Nu matak urang kanyahokeun heula ti ayeuna, sagala rupa pasoalan oge kudu dikanyahokeun heula. Mun ceukina agama mah Gusti eta teh awaludini ma'rifatullah ta'ala. Bisa. Eta teh naon artina teh? Jadi kudu dikanyahokeun heula. Jeung akang pangna mawa maneh teh ulah nepi ka dordar parasea, ulah mubah hirup teh era kukuliheun jelema silih sigeung silih siku silih omongkeun cik atuh urang buta mah piraku era naon era teh ceuk bahasa barudak ayeuna mah urang teh kudu introspeksi, kudu maca diri. Urang teh keur mawujudi awak buta diri terakhir resepsi katung turuk kalakuan euwah-euwah nya. Ari urang maksud rek turut kana sunah Rasul ai kalakuan Firaun. Pan goreng dodonges. Nyucut teh nu kitu teh. Nya, nah ari urang buta agama naon? Nah maneh teh apal agama nu diagem ku urang? Teu. Agama nu diagem ku urang teh agama Islam nu pangalusna mungguh Allah. Nya pangalusna teh nya? Alus. Ari jelema na geuning dodar parasea. Sok jelema mah lain Islam. Aing Islam mah salamet dirina bisa nyalametkeun ka batur kurung saling salametkeun teu dordar ka Islam. Ini saparasea jelema na hade lamun jelema runtut raut hade bisa. Nu matak aya agama ge supaya raruntut raut sawieunan repeh rapih ulah nepi ka nimulkeun hal-hal nu teu dipikareun. Aya di manana urang buta make jeung agama Islam? Naon cing sabab? Naon cing? Sababna urang buta kabeh di agama Islam teh sababna mah dalangna oge Islam. Ceuk pengakuanana biheung teuing ngalaksanakeun mah acan manehna ge. Heuh dalangna oge. Dalang Pak Asep teh ha? Heuh. Asep sinandar anu saleh anu bager? Heuh. Ih, mending ngaluskeun abung kadununganna si Aji. Urang usik malik teh ku dalang ya Gusti. Heuh, cuk geuning. Ih, mending si Aji. Geus jeung hareuy teuing. Jong loba ting ocon. Tak itu jadi urang teh agama Islam disebutna oge urang mah sarerea wayang kadar buta dari jelema ge aya buta panonna, buta pikiranana, buta hatena. Wah sarua we jeung urang aya urang mah buta teh wujudna goreng dodongeskeun we da heunteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kebersihan hate. Sih acuh uing goreng patut ya ayeuna mah geunah hate teh lamun ngadenge kitu mah. Ngemplong. Sakitu urang teh sakabeh buta di dieu teh kabus mukmin. Mubadir urang buta ge. Ari mukmin teh naon? Mukmin. Ari mukmin teh aya dua. Cek bahasa legek teh mah mukmin teh kahiji mukmin kuantitas. Dua mukmin kualitas. Ari mukmin kuantitas mah teu kudu dipake leutik hate sabab sidik di urang mah kaum beragama teh mayoritas ngarupakeun mayoritas tah tinggal ngaronjatkeun kualitasna di antarana nyaeta anu ngawungku intelektualitasna teh di antarana kitu oge geumereun kitu oge sugan bener. Oke cunya? Ai uing kabus mukmin naon? Kumaha maneh we da mana di aku ku hate engke ge. Lawa ka dituduh ku batu.
aku heula ku sorangan nah geus balik nah acan kumaha maneh we. Nah kuantitas nah kualitas. Urang mah dek eta we kualitas. Nya wing mah mumin kwetansi. Terus penting heureuh. Tak kitu kade. Bisi urang kalunta-lunta. Urang teh ngaku we agama Islam ari taeun dan matak ayeuna masuk sanajan barina urang buta urang teh mongkeun mutiara Islam cicing nikmat cicing dina Islam teh urang teh mongkeun urang mangpaatkeun nya urang teh mongkeun mutiara Islam sabab ayeuna mah Islam teh sakapung masuk ka pipiningan ti hareup nepi ka geus teu katemong Islamna ka pipiningan kunaon rupa-rupa naon? Rupa-rupa golongan, aya Percis, aya NU, aya Muhammadiyah, aya Suryalaya, aya Sunnah wal Jamaah, aya PSII, itu ieu. Nepi ka Islam nama geus teu kadulu, nu kadulu teh pelangna we di hareup pagede-gede. Kumaha ibadna? Nyung pangaosan ti Percis, urang NU teh rajin kupulutus dina hatena teh. Didengekeun teuing Percis teh cenah kitu. Cek urang NU kurunyung rek pangaosan ti NU. Tong didengekeun NU teh kuno. Kurunyung ti Muhammadiyah, ti NU didengekeun teuing Muhammadiyah teh. Uluh, nepi ka geus teu kadulu Islamna. Tuh, nu kitu dipertahankeun dan letakkeun urang mah kade lamun kurunyung ti NU datang tablegan, dengekeun ku urang. Tirigi ini tolabul ilmu gurunyung ti Persis daeta oge nyebarkeun agama Islam gurunyung ti Muhammadiyah gurunyung ti Suryalaya gurunyung anu ti Sunnah wal Jamaah dengekeun ulah nempo jelemana undur man kola wal tandu man kola ulah dideuleu jelemana tapi dengekeun ucapanana perintahna tina agama Islam nya Percis dulur urang, Muhammadiyah dulur urang, NU dulur urang, itu iya kabeh dulur urang baraya urang, sarua saquran sahadis, nah make dordar para syekh. Urang ngalain-lain nu nya nu nganyanya nu lain, sarua kabeh oge. Kabeh ge bener. Jadi kabeh ge bener kabeh oge. Ulah nepi ka dimulkeun hal-hal nu teu dipikar. Era batur mah geus zaman teknologi yang canggih teh bener-bener nu geus nganyang kaburan nu ngirim komputer nu ngirim TV RI nu ngirim TV anu ngirim segala rupa ari urang hambal geus diomongkeun monoton maju atuh oh Pak Haji itu saya Jupano sengaja pisan mah sakali deui. Jadi urang teh ulah nepikeun dimulkeun hal-hal nu teu dipikar. Sanajan beda paham teu naon dari dunya ieu, beda golongan teu naon dari dunya ieu. Ngan urang keur urang sadaya, dulu-dulu nu di dieu hareupeun pula omar pisan. Lamun aya ti golongan itu tablegan dengekeun daeta oge sarua nyebarkeun agama Islam. Ti golongan itu ti golongan ieu oge tarima we ai benerna mah. Nu alusna nu gorengna atuh ku urang pake contoh teh kumaha we ulah dipake. Nu goreng teh bakal kieu ulah dipigawe, nu alus teh kieu paek digawe. Da sadaya ge sarua geus pek tanyakeun, ai salat subuh ceuk NU sabaraha rakaat? Dua. Ajeng Percis, dua. Ajeng Muhammadiyah, dua. Oh, nu tujuh. Kabeh oge sarua heuh. Nu matak itu bener, ieu bener. Ceuk maranehna. Ngan urang kudu boga pamili, itu bener ieu bener teh kumaha? Bener kabeh oge ieu teh di dunya sarua jeung nyarita di jero enom. Bisi teu apa urang teh kabeh di jero enom. Cing di mana geus jadi hayam masih keneh di jero enom. Naon ngaranna? Cia. Can kaluar tadi ka jero enom, ai pamatuk jeung cokor beda, tapi sarua hayam kitu. Urang teh di dunya sarua jeung cicing di jero enom. Di jero enom teh rupa-rupa
memeh jadi ayam nate eta nom teh picekereun pikukueun pikuliteun pibulueun picungireun piburiheun pipujiteun pimataeun piotakeun pipamatukeun piletaheunana piteuliheun jeung sajabana nu matak bener di mana geus jadi hayam geus kaluar teu aya nu nyarita naon-naon hari di dinya mah nyaeta tanggung jawab masing-masing karena dosa masing-masing. Ieu mah di jero naon masih kene dipasehakeun parebut bener. Geus benerkeun ku sanarea. Itu bener ieu bener gitu lah. Abis teh parasehakeun mah dari jero naon. Bener jangan hiji dan matak di dinya ditacalakeun qul huwallahu ahad. Ejakeun kumaha Muhammad Allah teh hiji pan kitu li cenah. Kedua teh tilu. Kek Gusti ari hiji teh berarti aya dua. Naon? Ari hiji teh Allah teh kakasihna hiji Allah anu maha agung nyaeta Allahu Akbar. Kapan 88 sifat-sifatna jadi Allah teh hiji kagunganana ciptaanana. Kuku loba ciptaanna mah naon? Ning jelema parentul eta mah jumlahna dan ning jelema mah hiji. Ning aya we jeung lalaki jenisna eta mah. Ning tatangkalan loba teh tangkalna mah hiji. Ning buahna mah hiji da buahan mah loba jumlahna. Nya. Da urang oge ibadah ka pangeran teh kudu hiji, naon? Ikhlas jeung ridho. Atuh dua meureun ikhlas kitu. Ikhlas jeung ridho keneh. Kitu nya jadi urang teh kudu ikhlas, kudu ridho ibadah ka pangeran teh nyaeta ngan hiji-hijina lillahi ta'ala. Hebat sia kan? Gitu. Bedanya canggih. Ulah monoton pencarkeun otak ada modern tapi urang mah sanajan ala modern oge di negara urang mah negara berfalsafah ade budaya deungeun nyerep ka urang bisi nimulkeun hal-hal nu teu dipikarep ulah cul kana budaya urang sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budayana awut-awutan bangsana ge moal teu ruksak diri nu mandiri teh nya hari siakan dek kasawarga teh hayang nyaho ulah ukur dicaritakeun wungkul ku batur di sawarga teh geunah matak dek dikanyahokeun heula ti ayeuna nya tawan teu sawarga teh endah jeung geunah kumaha kawasan di muka teh panasna teh kumaha sabaraha derajat celcius nya nah nyusieunan wungkul atawa jeung nyatana tapi moal pati-pati aya ngaran namun eueuh bukti bisa jadi tadi sawarga teh aya pamimpin ngaranna teh Sang Hyang Otipati. Nya tah kan teh dek nanyakeun ka inya aya hiji nusan kaharti. Naon? Ari urang dek ka saha engke geus pae. Ka saha urang datang sanu narima urang ka mana jalan poe naon ini? Kapan aya kacak? Naon? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asyhadu Allah mulang ka Allah. Itu nya. Tarik ditanyakeun kumaha teh jalan-jalanna urang sangkan balik deui ka inya. Tapi aya deui cenah geuningan eta muga-muga we ieu sing diterima di sisi Tuhan. Ai Tuhan aya sisian. Ieu lain sisi pinggir. Eta nu ditanyakeun ku Akang ka dewa teh eta ngeunaan urang pangbalikan teh kudu ka mana jeung kudu ka saha. Ya kudu ka Allah. Ka mana jalanna jeung kumaha carana. Pan ilmu nu nuduhkeun Akang teh nanyakeun ilmuna. Ilmu mulih ka jati mulang ka asa teh kumaha. Asli uing ge hayang nyaho. Abis tinggal tongnya kan urang balik ke ulah nyayang dina daun waru. Ulah nyang koyot datang ka waru nya kan ku batur disebut juri. Ulah cicing da curug bisi ku batur disebut tuyul. Urang tanyakeun nya. Ulah cicing dina guha bisi dipenta nomor. Ulah cicing dina tangka kalapa bisi dipenta duit. Ulah cicing dina jero kaleng bisi numpak udara. Mana karep jadi ngaco ka ituna. Tak itu ki adi. Urang teh ayeuna teh urang nanyakeun ka dewa kumaha pan ari urang mah buta nya. Tah innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh keur jelema keur manusia asati Allah mulang ka Allah ari urang buta dek ka mana? Na sarwana henteu ta eta nu rek ditanyakeun ku Akang teh. Harakatna kumaha ieu nya. Tuku si aya nu mukakeun patok lawang saya menangkap mana tuh. Ya dewa naon ieu? Kaulah lain dewa, tapi kaulah teh ngaran Sang Hyang Bima Pawitra. Oh Bima Pawitra.
Ari anjeun bener anu ngaku ngaran Sang Hyang Nagadewa. Ya, bener pisan kaula. Oh, ieu dunungan uing eta saha eta nu di kopea? Kuring. Mama. Mama nungkan. Meni jiga ajengan make kopea. Wicoy, heueuh. Bener sia kawas lu we ngaku ajengan. Kumaha ari jawabna assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sige lo. Waalaikumsalam. Salam siap. Kemana karep we ngomong teh? Dek naon anjeun datang dari? Ya, kaulah teh menang pansen ti dewa pikeun ngusir maneh buta. Tetes itu. Buhay. Bener mana dek musir kaula? Benar? Nah naonan makanya hayang ngusir sawarga? Ada hakna. Ya, sanajan hakna maneh pikeun izin ka sawarga mah ulah kumaha dimaksa. Lah, montong pipiliun kana urusan batur maneh. Dek balik apa moal maneh Sang Hyang Nagadewa? Moal. Saina dewa can papangijing kaula anu ngaran Sang Hyang Watipati. Dek naon aja? Dek naon atuh yang tepung jeung aju teh. Lamun hayang patepung jeung Sang Hyang Watipati tempoe beungeut kuring. Moal jauh. Moal jauh jeung monyet. Dagur sia. Ayo, dek naon we aja. Balik aja. Sahingat kaula balik man paisan kosong mah mawa ka. Narek naon anu ditajakeun ku anjeun? Ngeunaan pangbalikan kaula. Sabab kaula mami katerangan asati Allah mulang ka Allah. Nahanya teh. Ya nya atuh da kasaha deui dasarna kitu mantena. Asal dikersakeun ku mantena. Mulangna oge urang teh sing aya dina pangresa mantena. Ai eta urang bener cenah mulang ka Allahna. Ieu mah teh butak ieu. Den. Naon? Saya suka bilang. Bisa ya? Insyaallah. Oh, mantuan gitu. Beda interbata kopea. Ya. Dek naon maneh karep? Sok. Ari bisa mapek bae. Jalan. Naon maneh? Bijik. Nu ditanyakeun ku kaula teh asa ti Allah mulang ka Allah teh kaula teh kana naonana kaituna teh. Bisi anjeun hayang apa? Asa ti Allah mulang ka Allah teh maneh teh udah geula bahasana. Bahasana kumaha? Cina geuningan dina surat kabar, mu dina majalah, dina berita si anu parantos mulih ka rahmatullah. Jadi lain nganu harti ka Allahna tapi kana rahmatna gumantung kana amalna. Lamun amalna hade meureun manehna teh mulangna teh kana rahmatna Allah. Tapi lamun amalna goreng manehna teh kana laknatna pangeran nya anu disebut neraka teh. Bungana manehna oge ngajalankeun parentah pangeranna teh henteu dibarengan ku karidoan kaikhlasan tungtungna jadi arajeun subaha nya kana laknatna kabawa laknatna. Jadi atuh lamun kitu mah lain mulang ka Allah. Nya mulang ka Allah da usaha deui eta neraka teh, usaha deui eta sawarga teh lintang ti mantena. Atawa usaha deui eta rahmat jeung laknat teh lintang ti Gusti nu kagungan. Kabeh oge kitu euy. Manusia moal anjeun sakur anu boga pikiran kieu mah anu nganggem agama pasti moal mulang kana waludoyong. Tetep bakal mulangna teh ka dua tempat. Gumantung kana amal perbuatan masing-masing. Rek rahmatullah ke atau rek laknatullah ke. Eta mah pilih we kumaneh ayeuna di dieu. Nah yang kana rahmatna Allah, nah yang kana laknatna. Ya yang kana rahmatna. Kalau mun hayang kana rahmatna pek atuh geura bener ti kimari. Hayu urang membarengan jeung kuring urang paheula-heula dina bener. Pigawe bener teh. Ulu hebat. Perwata kopea ieu urang. Insyaallah. Itu geuning akam masantren ti mana? Pangrasa dek. Pangrasa dek. Cik rasa dewek pasti kayaknya bisa jadi gitu. Eta mah ulah percaya teuing da kuring mah. Jelema sarua sakuda salah. Ulah dipercaya teuing da kuring mah lain dukun iman. Ngan ieu mah kitu malah manar jadi pitulung ka anjeun. Eta mah kumaha anjeun teh? Tari milih anjeun garek hade naik goreng. Sakitu erek moal. Lamun erek, lamun moal sabodo da keur maneh. Boh silakan boh salametna keur maneh. Kuring mau pipilueun kana urusan maneh. Kuring mah kana urusan kuring pribadi.
dan keke bakal tanggung jawab masing-masing di itu amal perbuatan orang bakal nyiksa mun ngaganyar oge hebat euy lalawara kaharti panjelasan dirinya tapi hayang langsung kau latih sang yang motivasi lain ti ajeun tong ditempo dewekna belegugna kieuna sangsarana tapi nabi teh kaharti rada nyentuh karek rada jeung kamu ani percaya atau datang nanti nu gelo mah komo nu gelo anyar mah dipancing saban jurig nah ini disebut gelo anyar aing gelo teh geus tahunan hayo geura mulangan di kamuta moal bisa kunaon aja ngajujurung dek balik apa moal wah liwat nista maja utama maneh make jeung ngajujurung balik ka kaula pipilun kana urusan batu mantong pipilun sia kurang patut maneh teh ulah pipilun kana urusan batu halo saya ngomong dah eta nu dikopeah baing di ketrokulu lagi muat bencana mau bisa waing di bodaran siapa ya sehingga mun manehnya tilut jeung aing kabeh babari jalabarkeun bangkena ari maneh sakangarana tuh kulo itu bener sari tilawah sok buru-buru geura jawab maneh teh urang mana ari kuring teh urang jauh di sabrang di Paleman yo baca euy hari bapa maneh sahangaranna anjir ewon pujit aing nolong terus dari pujit euy tentuo ya ampun gelo hayo dek balik apa buah maneh sang yang dewa wah maksa ulang aja apapun wani barang aku orang wani dari ngapa lu landang gue ladang sok tanya itu seluar pada lenang maju-majunya